Assalamualaikum dulur salambur baraya salam dunia. Patepang deui sareng tata dan nami harja anu baris nyanggakeun carios Budak Buncir karya Ahmad Bakri. Mangga wilujeng ngadangukeun. Jut tina Aladin di terminal Banjar langsung neangan oplet hayang buru-buru datang ka lembur. Bancasari pak. Rancah. Ceng, mere ye nu karancah. Rancah rusuh pak, mangga pak. Cek naik mobil rancah. Teu barang candak. Abidin gideg. Kari indit. Mualami. Srog nyampak kosong. Mangga calik. Wajar rusuh ning kosong keneh. Sakedap deui. Sabuleun deui meureun. Cek Abidin beri asup. Gek dina jok pang tukangna di juru. Hayang ulah kaganggu ku nu turun unggah. Kadenge si enceng nanawarkeun rancah rusuh. Tapi teu tembong-tembong nu rurusuhan. Kalah kaheuai, lenggut nudutan, les wae. Inget-inget aya nu ngageingkeun. Pak, lungsur. Nyah beunta. Geus nepi? Teu acan. Naha atuh? Potong per. Ya Allah, lebah mana ieu teh? Cenah bari turun. Pal 3. Kasampak ting rariung di sisi jalan. Nu diuk wae aya dina gili. Kumaha atuh? Bade dioper ka nu sanes kek mualami da. Punten, ayi endin kitu ieu teh. Cek awewe bari nyampeurkeun. Milik pamulu pakulitan jeung dangdananana moal salah urang kota. Leres dupi ibu. Cek Abidin asa-asa. Suwarni si teteh tea emot. Ya Allah Gusti mani kalinglap. Tudatos sabaraha taunnya urang tetepang teh. Nuju di SMA waktu tuang ramah ngalih teh sanes. Ayi endin kelas 1, teteh kelas 3. Mohon, di mana teteh ayeuna? Kayak urang calik yuk. Cenah beri muru ka handapeun tangkal juar, gek dina gili. Gek Abidin oge gigireunana. Di mana ayi linggih teh ayeuna? Di Bandung teh. Ikutan, pan teteh ke di Bandung, di Jalan Cihampelas. Ayi paling mana? Di Jalan Sancang. Dupi ayeuna ya pikir sanaon karancah. Pan pun bapak mangsiuna di ditu. Kutan, tos lami. Be sataun. Maca keti atunya sareng pun bapak sobat medokna. Galecok silih tanya di selang-selang ku ngawawaas lalakon bareto keur pada budak. Kaluar ti SMA teteh mah teu kantos neraskeun kabujang ku panyakit malah rindu. Cikikik seuri. Nikah we, ongkosan ngebun biang, najan wedalan perguruan tinggi ge. Akhirna mah kedah ngurus rumah tangga awewe mah cenah. Nu mawi dibejeng enggalna wae cek basa barudak teh mah. Kasaha carogian teh? Kepala Biro Personalia kenal menawi Dr. Andes Martapura. Leres. Henteu kenal mah nanging kantos nguping jenenganana nu kitu teh. Terus sabaraha putra? Nu mawi teh acan diparengkeun. Raos atuh jadi gereuha kepala biro mah. Si teteh ngarahu. Moal teu disangka kitu ku nu sanes mah. Kedong sigrong mobil ngabandi. Hoyong naon berkah tara ngalieu ka eueuh. Nanging sebat katinggalna ku batur senang teh. Karaosna ku teteh mah duka. Dah kieu geuning. Ibarat gunung. Di katebihan mah ngalamuk bekawa aseun lir buludru paul. Sampeurkeun mah nyarembet nyata rahal, maung, orai segala aya. Rahuh deui. Kirang naon atuh? Da apan laki rabi mah teu cekap ku di saeureun dunya barana Yindin. Dibantun hirup leutik ge kajen teteh mah asal senang emutan. Taya deui nu dipaliaskeun ku awewe mah iwati dipangnyandungkeun. Diwayu si teteh unggek teutepna kosong kana gawil taneuh beureum ka kebon nu geus jadi tegal eurih. Disebut kebon sote dumeh tembong rajek tangkal kalapa marucuk taya buahan angar teu beda ti hate manehna harita. Raraosan mah kirang kumaha teteh teh kumaha heula nu dimaksad teh sanes ngurus rumah tangga wungkul nanging ngurus awak ge kalebet keneh kumaha heula ka salaki sanes ngageulis teh sanes kumeulis Yindin nanging kanggo kesenangan salaki uri-uri teu kamanah keneh kabaturkeun wae kitu. Kaos nu capek Abidin ngahuleng hareugeun. Sabaraha taun isua Yindin? Salawe. Teteh 17 kumaha katinggalina? Kumaha maksud teteh teh? Katinggalin aku pameget
tos pahareum gitu. Abidin ngalemes era. Kumaha katinggalna ku ieu Endin? Cenah kawas nu maksa. Seger keneh katinggalna ku abdi mah. Anom keneh tudak 7 likur mah. Kelebuk angin teh hareup. Si teteh tangkina semenerkeun rok. Ih, bangor angin teh. Abidin ngalius era parada. Gerung mobil. Reg eureun tukang nu mogok. Mi apa muatan? Cek si Enceng. Kunaon kitu teh? Potong per. Jual we atuh ka pandai pebedogeun mobil rongsokan kitu mah. Gandeng rek dibawa moal. Arek. Beriek arunggah. Dientepkeun cara pindang. Sawareh dina hateupna. Bade ayeuna gersa apa sesedek cek Abidin. Dina naon diukna atuh manina app kitu. Bilih teu aya deui. Urang angkat we atuh tos caket ieu 5 kilo deui kirang langkung. Ring wae ngeureuyeun. Abidin katempuhan ngajingjing tas si teteh kadua nu manehna. Lah kateu ari salaki boga mobil teh nyeker-nyeker keneh nyaba mah. Cenah kawas nu ngomong sorangan. Tah kieu nasib teteh teh. Di gedongan kitu benten ti di panjara. Da taya kamarasan lir titiran dina jero kurung. Piraku tah hayang ngeuhibur ka leuweung. Sukan-sukan jeung baturna papada titiran deui. Teteh ge nya kitu. Upami nuju dongkap aral mah emutan teh mantak naon aing oge. Meungpeung ngora piraku teu payu deui. Abidin ngareret. Nyampak si teteh keur tanggah neuteup ngalias deui wae da asa ragab deket-deket teuing kitu mah. Reng hap wae da make nyiak parat kana angen sagala. 7 likur taun mah keur memeujeuna tuda geulis bawa ngajadi ongkoh bari jeung asak ome da kasartaan ku kakayaan teh. Eta lambay manika reueut kitu ngabanding deket pisan. Mun dinu keur bobogohan mah nandean meureun tadi kumakersa. Geus 2 kali nyiak teh jeung tadi basa arokna ketebak angin. Hemeng ku salakina. Boga nu kitu make hayang nyandung. Kumaha cek emutan ji Endin? Cenah bari tanggah deui cara tadi. Kumaha teh teh? Moal payu deui kitu teteh teh upami teh amah. Titinggalan abdi mah asa isin. Make isin hoyong nguping saur pameget. Nah leres teteh teh geus siga bangkarak nu mau bisa laki duwi ka nyandung teh. Bujang-bujang siga bangkarak. Cek emutan abdi sok teh mun carakana dagangan mah moal teu parebut nu pimesedeun teh. Teteh ge sok sering ngemut. Di nyeri-nyeri teuing malah kumaha engke we da dunya teh teu sadaun kelor. Cep cempe ukur getrukna sapatu kana koral nu kadenge teh. Dina rangrang lame heulang ngagelik nangtang hujan. Saha nu teu nyeri geura. Teteh ka dieu dibelaan ngeteng disambung ke leumpang sakieu nya panas nong toreng teh. Ari mobil kalah ka dipake senang-senang bejana ka puncak ku si itu nu ngora. Bade aya pikeun naon teteh karancah. Istirahatan ku pun biang, nu kaya naon. Tos lami ongko teu tepang. Lah capek teteh mah. Ngeureureuh heula bari ngiuhan. Cenah bari ngoloyong ka handapeun tangkal juar sisi jalan. Gek diuk dina gili. Gek deui Abidin gigireunana. Mopo geura dongkap ka rompok tengke. Cenah bari ngurutan bitis. Kareret tuluy moho. Tobat mani naik kitu. Reng hap we. Kumata gergeteun. Aya cocokoran alus-alus teuing. Bitis kitu meureun sok disarebut jaksi sajantung teh. Ras deui ka salakina. Lolong kitu. Hilap-hilap teuing. Hayo we teteh teh nyarioskeun lalakon sorangan. Teu kaduga tuh dah hoyong ngabudalkeun. Dupi aya Endin tos kagungan putra. Teu acan gaduh bibit-bibitna acan abdi mah. Har, ning teu acan pajeng. Jomblo panginten abdi mah. Bebasan keur istri atuh jomblo mah. Tah aya nu ngagawar-gawar. Tong awis teuing atuh mangaoskeun anak. Sajinisna ge diical aya nu kersen ngalumayankeun mah. Nasib abdi we panginten jadi bujang lepas. Cikikik sareuri. Didamel di mana? Ngawulang. Mohon. Di sekolah mana? Sekolah guru teh. Nah kirang kumaha atuh ning can aya wawanen geurehaan. Kapungkur makan tos sapruk-prukeun pisan. Nanging tekuhan teu ituna disamber heulang. Cenah bari neuteup ka lebak. Oh direbut batur.
Unggek. Sanasi batu urang teh panu teteh kesesat direbut batur. Cenah bari tanggah deui ngareret. Lah eta lambe geus kabanding deui bae. Inget deui kasalakina. Dibiakeun ku sorangan belegug teh. Disadiakeun hakaneun ngeunah maka hayang keneh colok letak. Geleber piit tegal eurih ngegel jukut garing, muru tangkal jengkol di beh tonggoh. Geleber deui hiji nuturkeun, teup areuteup dina dahan. Tinggal itu piit nuju ngarakut sayang. Nembe ngajodoh ari kitu teh, bade ngawitan umah-umah. Cek Abidin bari nunjuk. Leuh mani bangun geugeut. Teteh tos ngadangu dongeng piit parebut bikang. Teu acan aya kitu. Abdi ge teuing nguping. Benten pisan sareng jelema. Kapungkur mah aya paribasa, cinta teh lolong cenah. Teu mandang naon. Kabeh dienakeun bet mataan, mata duitan. Aya duit, aya cinta. Aya mobil, aya cinta. Nu burindil mah tong ngarepkeun kabagean. Materialistis mojang-mojang kiwari mah cenah bangun jengkel. Balukar tina susunan sosial nu rencul sapertos jalan ka lembur urang. Usum pamer kakayaan ngabibitan nu kokoro. Nu serab kudunya mah cinta ge digadekeun kana pangkat, kana duit, kana mobil. Teu enggal milarian deui atuh. Gampil ieu pamaget mah. Da acan wantun sieun mendak deui pantar nu kapungkur, moal benten pangiteun ka nyeri abdi sareng nu karaos ku teteh. Ditikah ku saha? Dicandung ku menak ageng, sakapeung masuk hoyong nurutan budak buncir. Kumaha kitu budak buncir teh? Teu uninga dongengna. Aya budak buncir naheun bubu, kenging anak anggai-anggai. Keur dicoo dipacok hayam, ceurik gugulingan tah. Kunu bogana dibikeun hayam teh dipake ganti. Hayam katigang halu, ceurik deui, digantian deui ku halu. Halu katincak munding, potong, munding gantina. Munding paeh katigang pakel gantina. Pakel dituang ku putri raja. Tungtung namah budak buncir teh ditikahkeun ka putri raja tea minangka gantina. Kitu tah teh, abdi ge hayang jadi budak buncir. Kedah digentosan ku saha atuh? Ku gerahan nu ngarebut kitu. Si teteh nyikikik. Mohon panginten upami bade nurutan si buncir mah. Kersanya mun kitu. Sugan we cager raheut dina hate abdi. Geulis kitu nu sepuhna teh. Buatos nini-nini nu mawi dipangyandungkeun oge. Pan teteh ge anom keneh dipanggwayuhkeun. Si teteh ngerahuh asa kaajul jajantung. Geulisnya? Geulis, malah geulis pisan. Rebut wae atuh tuman. Sinah karasaheun ku salakina. Sebel teteh mah ka lalaki nu nyandung teh. Teu nembal semet seri maur. Ari dina dongeng aya cenah budak buncir awewena. Duka atuh, naha kitu. Teteh ge hayang nurutan, bongan tuh da. Jempe sajongjongan, panonna anteng nareuteub kalebak, tetep kosong, da pikiranna mah ngalayang mapai lalakon masing-masing. Saha atuh nu ngarebut tunangan Yi Endin teh? Dokter Andes Martapura, Kepala Biro Personalia. Gebeg tuluy olohok neuteut bari muntang kana tak-tak si Ayi. Tengah aja sigana kabawaku kaget kabina-bina. Nu dipuntangan jongjon neuteub kanu jauh. Salaki teteh, leres salaki teteh. Unggek bari teu ngareret-reret acan. Atuh kedah digentosan ku saha geuning upami bade nurutan budak buncir teh. Duka cenah bari jongjon neuteub kalebak ka sawah anggar sesawereng. Parena layu lir hate manehna. Kumaha geuning tadi teh? Naon tea? Bojana nu sepuh gelis pisan baruk. Ngerahuh minangka nembalan teh. Kersa kitu Yi Endin ngalalakon cara budak buncir. Upami sakinten matak cager mah kana hate abdi. Matak naon atuh? Teteh ge hayang milu ngalalakon. Ngarahuh deui, kaharti maksud si teteh teh. Nitah nurutan budak buncir bari sasat balaka daek jadi Nyi Putri nu dipake gantian pakel. Teu pupuguh kasuat deui rasa nu baheula teh. Desanya mah basakeun papada di SMA, sok rajin hahanjakalan kaduhung umur sahandapeun. Cacakan harita mah si teteh teh atah keneh. Mun cara inten mah satorojol nati padulangan, can digosok. Angot ayeuna geus asak ome. Geus lila asa gering ngalang layu, sahanu teu nyeri, hate geus bae kabeh,
wuri-wuri aya nu ngabegal. Kilang kitu disabar-sabarkeun, dibang balerkeun, dirumasakeun eleh goah. Kakara werek engkeut-engkeut munceran tos gering teh mah. Teu sangka baris manggih kieu di panyabaan. Kanyeri kumenak begal kasuat deui. Setan ngaharewos deui ngingetan, hutang uyah bayar uyah, hutang nyeri bayar nyeri. Jabati eta teh rasa urut baretos yang serang panon, urut rerencepan bogoh no gencang kaseluhureun, teu pupuguh kambuh deui. Meneran di dieu deui di sisi jalan nu sepi, jauh ka ditu ka dieu. Paingan cek nu nyarita, sagegah-gegahna panglima di medan perang, teu burung rea nu taluk ku awewe mah rahuh deui. Kacipta ku ieu endin raraosan teteh ari ditinggalkeun kilir, hate peurih, cuang cieung asa dipiceun, sok hoyong leos wae nyiar pibatureun tambah keueung. Pan aya rencang sanes, aya 3 malah, da sanes hoyong dibatureun rencang atuh ih. Hoyong sote aya bangsa budak buncit nu rek nagih panggantina pakel. Kersa di baturan ku abdi, cenah sorana haros-hos bari nyekel leungeun si teteh. Kawas nu kasima ngomong sakitu ge, leungeunna deui make siga nu lilinieun kawas lain lalaki. Si teteh teu nembal semet nanggeuhkeun sirah kana tak-takna. Direret tobat dampu pisan lambai kareu teh dan ubogana tanggah. Karasa ambekeunna ge, Gusti mun lain di sisi jalan bade iraha mulih, cek si teteh bari ngahenen peureum. Pageto tembalna sorana ngagergel. Urang sarengnya dinten naonnya enjing teh, muhun kemis malam minggu pun lancik bagian di ditu di nu ngora. Leres kersa maturan teteh diantosnya, cenah bari ngalendot ogo. Sieun ngadon sangsara, sok aya wae sangsara kumaha. Sapertos nu ngaronda meupehan reungit sawewengi disuguhan mah henteu, cenah bari seuri mimiti bisa deui banyo. Piraku atuh palai disuguhan naon kitu. Eta teteh bade nyuguhan naon. Saurkeun we engke dina waktosna malah anu dipumpang, cenah bari beuki nyang saya. Si Ayi beuki wani, hatena beuki tamplok, leungeunna meulit, pal kana gado diangkat lalaunan. Teu baha teu sing anggur imut mani amucuy bari meureuh deui. Tidit. Gerung mobil lebah pengkolan pisan, mani bareng ngejat ngaleser. Hadena terang ginas, strok mobil teh geus teu siga-siga. Kabeneran rada lowong, celak haranjat marilu. Di kubang kuul lebah pakuwon ramana, si teteh turun bari pok deui ngaharewos maheutkeun janji nu tadi. Abidin diajak nyarita ku kolot-kolotna. Diharap-harap ti mangkokna, ning kakarajol ayeuna, reuwas embu teh sieun surat teu katampa. Nembe di widian dinten ieu, diburu gancangna wae. Ama teh jeung embu hon cewang nyeung endin bubujangan bae. Teu hade kitu teh rea gogodana. Era we ongko ku batur, cek bapana. Geus boga tetenjoan anu cok jeung hate, rek nyiar nu kumaha atuh. Ngahulang we teu nembalan. Kumaha? Tos kapok abdi teh sieun sapetos kapungkur deui. Kumaha embu bae ngiringan sanggem abdi ge kapungkur. Syukur atuh hari kitu mah, cek embuna. Pongan masrakeun ka kolot, embu teh jeung ama teu cicing, geus manggih ayeuna mah. Malah geus asak badami jeung sepuh-sepuhna. Budakna daekeun deui. Saha? Cuita, apal teu? Putrana enggah barata anu bungsu. Abidin ngagebeg tuluy ngahulang. Piraku teu apa, geulis lah, panggeulisna malah lancik-lancikna ge eleh. Apal teu? Emut. Kumaha panuju? Teu nembal. Kade tong ngawiwirang kolot da geus asak badami, bongan bae bade tong masrakeun. Teu pisan-pisan bade ngisinkeun sepuh. Ning ngahulang bae atuh. Sieun itu na kapaksa, da abdi mah sakieu buktina, pan sasaderekanana mah karenging nurang gaek. Daekeun lah daekeun, malah geus lindeu ka dieu ge. Panuju? Ngiringan. Si embu jeung si ama ngarenghap bungah.
Peuting na bring ka ditu. Mangga linggih. Cek nemukakeun panto. Red gebeg. Rei pameunteun beureum. Berebet lompat ka jero. Luput teu ka tembong deui. Ari jol teh si teteh. Mangga linggih. Mugi teu jantan bendu, bet ngadadak dusun pun adi teh, kalah katras nyumput, duka isinen ku saha cenah bari seuri. Red ka Abidin. Mangga yendin linggih. Badami putus weh. Poe tanggal 1 jamna akad nikah engke sabulan deui. Kilang kitu nya parawana mah teu tembong-tembong, teuing nyumput di mana. Di ditu calikna yuk ditepas pengker. Cek si teteh ngajak Abidin. Nya bener misah nu ngora mah, saur enggah barata. Tenginten sacongor rambut teteh, nuhun lah bingah. Teu nembak kalah ka ngerahu. Seuri ge siga tambah henteu teuing. Aku naon siga nu ngarasula keneh. Buah Ambon sorangan abi teh. Ye sok aya wae, pada teu nembongan, kawas teu apal adat wae pan parawan mah kitu. Kegera. Leos ka jero jol deui nuyun Juwita manis siga nu dipaksa diseret. Tak calik di dinya, unjungan heula atuh. Juwita kalah ka montel kalanceukna, Red ngareret meusan ka semah, nyeh imut bari euceuy. Di daheman ku si teteh celetet baeud. Nenggel ongkoh nyiwit ongkoh tapi juru bibir siga nu nahan pi imuteun. Ngiring bingah ka budak buncir laksana digentosan ku adi beuteungna, cek si teteh. Abidin ngelemes era. Inget kana lalakon tadi, teu sangka pidahuaneun. Cak dui ka dieu, hatur nuhun kana perhatosanana, Tata dan Nami Harja pamit, permios.